Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ka halaman 13. Wanaqala sareng parantos nganukil saha al-Qadi Husain, Imam Qadi Husain fi awali ta'liqatihi dina kawitan naon taklekna itu Imam Qadi Husain. Taklek teh jadi catatan kaki atulah gitu. Nukil annahu kana yen saestuna kalakuan jeung tingkah ruya eta diriwayatkeun anin nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu yen saestuna Kanjeng Nabi qala eta kantos ngadawuh Kanjeng Nabi man ahabbal ilma wal ulama kana ucapan man ahabbal ilma wal ulama mana risahaning jalma ahabba eta mika cinta ieu si man al ilma kana ilmu wal ulama sareng ka pirang-pirang jalmi anu berilmu lam tuktab tah moal ditulis alaihi ka itu si man naon khotiatuhu pirang-pirang kasalahanana atawa dosa-dosana itu si man ayyama hayatihi dina salilah hirupna itu si man gitu. Jadi Imam Qadi Husain pernah menukil atau mencuplik sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya bahwa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya gitu. Nah kemudian qala ngadawuh itu Imam Qadi ruya karena lapad ruya diriwayatkeun naon annahu yen sesuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta kantos ngadawuh Kanjeng Nabi man shalla khalfa alimin kana ucapan man shalla man ari sahaning jalma shalla eta salat isi man khalfa alimin di satukangeun jalmi anu berilmu fakaan nama shalla tah kaya yen saestuna salat itu si man khalfa nabiyyin di sapengkeureun nabi. Pamana tu ari saning jalma salat itu si man khalfa nabiyyin di sapengkeureun nabi satukangeun nabi faqad gufira tah nyatana dihampura sahalahu itu si man. Nah Imam Qadi Husain juga pernah mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi, dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, wafi haditsin sareng eta tetep dina hiji hadis, wafi hadits Abi Darin jeung eta tetep dina hadisna Imam Abu Dzar anna hudura majlisi dzikrin ari yen saestuna ari aya lapad anna hudura majlisi dzikrin gitu gitu anna hudura majlisi dzikrin ari yen saestuna ngahadiranana majelis zikir. Maksudna majelis zikir di dinya mah naon majelis naon diskusi ilmiah lah itu maksudna mah. Majelis anu digunakeun keur diskusi ilmiah maksudna majelis zikir di dinya mah. Afdalu eta teh leuwih afdal min sholati alfi raqatin tinimang salat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janajatin sareng tinimang nyaksian 1000 janajah wa nya zati alfi maridin sareng tinimang ngalayad 1000 jalmi anu teu damang anu gering gitu. Nah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa menghadiri tempat-tempat yang digunakan untuk diskusi ilmiah, nah itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat begitu. Maksudnya tanpa ilmu begitu ya. Dan lebih utama lagi dibanding menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Nah kemudian waqala sareng ngadawu saha Umar bin Khattab Imam Umar bin Khattab
inna rajula kana lapad inna rajula saestuna hiji lalaki layak ruju eta yakin keluar itu si rajul min manzilihi ti bumina itu si rajul wa alaihi bari eta tetep mistika itu si rajul teh minadzunubi ari atawa minadzunubi tina pirang-pirang dosa naon mislu jabali tihamata umpama sa gunung Tihamah. Paidza sami'a paidzan tuluy dina mangsaning paidza sami'a atawa tuluy di mana-mana ngadenge itu si rajul al-alima ka jalma anu berilmu khofa tasieun gitu. Itu si rajul wastarja'a sareng istarja'a di dinya mah maksudna naon balik deui gitu. Nya maksudna mah tobat gitu min dzunubihi tina pirang-pirang dosana ieu si rajul gitu insoropa gitu tah insoropa balik itu si rajul ila manzilihi ka imahna itu si rajul walaisa bari teu aya alaihi eta tetep mistika itu si rajul naon tanbun hiji dosa oge fala tufariku atuh ulah misahan aranjeun kabeh majalisal ulama ika pirang-pirang majelisna ulama majelisna jalmi anu berilmu fa innallaha da saestuna Gusti Allah taala lam yakhluk eta teu pati-pati tawan teu nyiptakeun Gusti Allah ala wajil ardi netepan luhureun jagat turbatan kana hiji taneuh akroma kan anu leuwih mulia min majalisil ulama ti pirang-pirang majelisna ulama. Nah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa seorang lelaki yang keluar gitu dari rumahnya sementara si laki-laki itu mempunyai banyak dosa yang seperti atau menyamai besarnya gunung Tihamah. Nah kemudian dia apabila dia mendengarkan orang alim, mendengarkan ilmu maksudnya, kemudian dia merasa takut dan kemudian dia bertobat dari perbuatan dosanya. Nah kemudian dia kembali ke rumahnya dalam keadaan pasti si rajul itu akan kembali ke rumahnya dalam keadaan dia tidak mempunyai dosa, dosanya itu jadi diampuni begitu ya. Oleh karenanya janganlah kalian berpisah gitu dari tempat-tempat dari majlis-majlis ulama, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan sejengkal tanah gitu di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat yang digunakan untuk majlis-majlis para ulama begitu. Nah kemudian wanaqala sareng nganukil sa Asyarmasahi Imam Syarmasahi Al-Maliki fi awali kitabihi dina kawitan kitabna ieu Imam Syarmasahi Nazmid Durori nyata kitab Nazmid Duror anin nabi ieu bari tetep katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana ucapan qala gitu. Qala ngadau Kanjeng Nabi man azzama kana ucapan man azzama man ari sahaning jalma azzama eta ngagungkeun ieu si man al alima ka jalma anu berilmu fa inna ma yu'azzimu tah pastina ngagungkeun ieu si man Allah ka Gusti Allah taala. Waman jeung ari sahaning jalma tahawana eta ngahinakeun itu si man bil alimi ka jalma anu berilmu fa inna ma dzalika tah pastina
ari itu tahawun bil alim ngahinakeun jalma anu berilmu. Itu istighfafun eta teh ngenteng-ngenteng billahi ka Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah wa rasuli sareng ka rasulna Allah. Nah, Imam Asy-Syarmasahi Al-Maliki pernah menukil ataupun mencuplik sebuah hadis dalam pengantar kitabnya, itu awali kitab itu. Pengantar kitabnya yaitu kitab Nadmid Duror, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang yang berilmu, maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang telah menghinakan atau meremehkan orang alim, maka ia telah menghinakan atau meremehkan Allah dan Rasulnya, begitu. Nah, kemudian waqala sareng ngadawu sa Aliyun Sayyidina Ali karamallahu wajhah karoma muga ngamulyakeun sa Allah Gusti Allah wajhahu kana badan Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarafan, kana ucapan kafa bil ilmi syarafan, kapa cukup bil ilmi ku ilmu syarafan kana meunang kamulyaan. Naon ayyadainya yen ngaku gitu kana eta ilmu sahaman jalma layuhsinu anu teu pernah ngaluskeun ieu si eman hukana eta ilmu. Itu jadi maksudna mah cukup ku ilmu, cukup ayeuna lamun aya jalma anu henteu naon henteu, lamun aya jalma ngaku-ngaku gitu bahwa manehna teh berilmu gitu walaupun teu ngalakukeun gitu, layuhsinuhu gitu, cukup ayeuna meunang kamulyaan gitu. Wakafa sareng cukup bil jahli kana bil jahli ku kabodohan zaman kana naon kana kahinaan atawa kana cawadan gitu. Naon aya tabarroa tah gitu ieu panggilna tina kafa. Naon aya tabarroa yen lulubaran. Nah, lulubaran teh maksudna berusaha membebaskan diri gitu. Minhu naon aya tabarroa yen lulubaran itu si jalma, minhu tina itu jahlun. Tawa naon aya tabarroa yen lulubaran minhu tina itu jahlun sahaman jalma wa anu ari itu si eman teh fihi eta tetep dina itu jahlun gitu. Nah, jadi maksudnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah berkata, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh. Walaupun yang mengakui bahwa orang tersebut berilmu begitu ya, seseorang yang tidak pernah melaksanakannya, gitu. Dan cukuplah dengan kebodohan, itu kehinaan itu diperoleh gitu kan, walaupun seseorang berusaha membebaskan dirinya itu dari kebodohan itu gitu, walaupun berusaha membebaskan dari kebodohan itu gitu ya, tetap saja gitu kan hina gitu kan. Nah, wa ansyada sareng nganasidkeun Imam Ali fi manahu dina maknana eta dina maknana eta ucapan gitu, kafa syarofan kana syair lapad kafa syarofan gitu. Kafa wakafa sareng cukup bil naon kapa cukup syarofan kana kamuliaan bil ilmi ku ilmu, naon dakwahu ngakuna itu naon dakwahu ngakuna kana eta ilmu gitu, saha jahilun jalma anu bodoh gitu. Nah gitu. Wa yafrahu sareng bakal bunga gitu itu si jahil, in amsa lamun majadi itu si jahil yun sabu eta dipanteskeun ilal ilmi kana ilmu. Wa yakfi sareng cukup gitu humulan kana kahinaan, maksudna mah humul teh ka terkenalan lah gitu, bil jahalati ku sabab kabodohan. Naon annani yen saestuna kuring ura'u eta diraksa kuring, dijaga kuring itu mata unsabu dina mangsa dipanteskeun kuring ilaihi
karena itu humulan gitu. Itu wa agdobu atau karena itu kabodohan. Wa agdobu sareng bakal ngambek kuring. Nah, terus kemudian Imam Ali menasyidkan sebuah syair gitu kan. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Nah, cukuplah gitu kan kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Nah, walaupun yang mengakuinya itu hanyalah orang yang bodoh gitu kan. Nah, jadi walaupun orang bodoh mengaku-ngaku gitu kan bahwa dirinya itu berilmu, pasti akan dimuliakan gitu kan. Walaupun orang bodoh gitu kan. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu, dan ia akan gembira jika suatu saat atau jika dia dinisbatkan pada ilmu. Banyak orang bodoh yang mengaku berilmu, ya senang gitu kan. Nah, wa yakfi khumulan bil jahala annani ura'u mata unsabu ilaihi wa agdobu. Nah, dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan. Nah, gitu kan. Tetapi walaupun aku dijaga bila aku dinisbatkan kepada kebodohan, dan aku pasti akan marah gitu kan, kata Imam Ali. Dilanjut karena halaman 14. Waqala sareng ngadawuh Ibnu Zubair, Imam Ibnu Zubair, inna Aba Bakrin kana lapad inna Aba Bakrin saestuna Sayyidina Abu Bakar khalifah, kata baita nulis itu Abu Bakar ilayya ka kuring, wa ana bari ari kuring teh bil Iraqi tetap aya di negara Irak. Ya bunaya kana lapad ya bunaya hai anak kuring, alaika misti ka anjeun bil ilmi kana ilmu. Fa innaka dasa estuna anjeun idza taqarta eta di mana-mana pakir anjeun kana tah bukti itu ilmu teh malan eta jadi harta. Wa idza stagnaita jeung di mana-mana beunghar anjeun kana tah bukti itu ilmu teh jamalan eta teh jadi kagindingan. Nah, Imam Ibnu Zubair pernah berkata bahwasanya Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama pernah mengirimkan surat, nah, gitu kan, kepada Imam Zubair, kepadaku gitu kan, ketika aku sedang berada di Irak. Nah, isi suratnya begini, ya bunaya alaika bil ilmi gitu kan, wahai anakku berpegang teguhlah pada ilmu, karena fa innaka idza iftaqarta, karena ketika engkau menjadi orang yang fakir, orang yang miskin gitu, ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang yang kaya, wa idza stagnaita kana jamalan, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Nah, kemudian waqala sareng ngadawu saha Wahbu bin Munabbahin, Imam Wahab bin Munabbah, yatasyabu kana lapad yatasyabu naon ngaran cabang atau bermacam-macam. Nah, maksudnya mah seueur gitu. Minal ilmi tina ilmu naon asyarafu kamuliaanana gitu. Wa ingkana sok sanajan bukti saha sahibuhu jalma anu ngabogaan ilmu teh danian eta teh anu handap gitu. Sok sanajan orang rendahan gitu, tetap bakal mulia. Wajeng bermacam-macam atau seueur naon al-izzu kaluhuran darajatna gitu, izzu teh kagagahanana, wa ingkana sok sanajan bukti itu sahibuhu teh muhanan eta teh anu dihinakeun. Wajeng bermacam-macam atau seueur naon al-qarbu deketna, wa ingkana sok sanajan bukti itu sahibul ilmi teh qasiyan eta teh anu jauh. Wajeng yatasyabu gitu ngaran cabang seueur naon algoniyu kabeungharanana gitu. Wa ingkana sok sanajan bukti itu sahibu teh fakirun teh jalma fakir.
wa jeung yatasya'abu jeung bermacam-macam jeung seueur gitu rancabang naon al mahabatu naon kawibawaanana gitu atau keagunganana mahabah teh wa in kana sok sanajan bukti itu itu sahibuhu teh waldian teh anu tawadhu gitu. Nah, Imam Wahab bin Munabbah pernah berkata, jadi sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam gitu kan. Nah, jadi kemuliaan dari ilmu itu bermacam-macam gitu kan. Walaupun orang tersebut orang yang termasuk orang rendahan gitu kan. Dan keluhuran, kegagahan kegagahan dari ilmu itu juga bermacam-macam walaupun orang tersebut dihinakan gitu kan. Dan kemudian istilahnya kedekatan gitu kan, kedekatan ilmu itu wal qorbu wa in kana qasiyan gitu kan. Jadi maksudnya dekat itu jadi dekat di hati umat gitu kan. Walaupun orang yang berilmu itu, yang punya ilmu itu jauh gitu kan. Dan orang yang mempunyai ilmu itu akan mempunyai goni kekayaan gitu kan. Walaupun orang tersebut fakir gitu kan. Dan orang yang berilmu itu akan mahabah itu jadi berwibawa walaupun orang itu bertawadu, berendah hati gitu kan. Wa ansyada sarangan nasyidkeun itu Imam Ibnu Munabbah fi ma'nahu dina maknana eta penjelasan gitu. Nasyidkeun al ilmu balagho qauman kana syairan al ilmu balagho qauman. Al-ilmu ballagha qauman dhirwata syarafi wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Nah, syiranana gitu tanya orang Arab mah ketika maca syair teh kitu cenah. Al ilmu ari ilmu teh balagho eta nganepikeun eta ilmu teh kauman kahiji kaum zirwata syarafi gitu. Kana puncakna kamuliaan gitu. Wa sahibul ilmi jeung ari jalmi anu ngagaduhan ilmu teh mahfuzun eta teh anu bakal diraksa minat talapi tina karuksakan kan. Ya sahibal ilmi he jalma anu ngagaduhan ilmu mahlan. Mahlan teh jadi tenang lah gitu, berjalan dengan pelan-pelan ari dina kamus nama mahlan teh nya. Tenang we lah, kalem gitu merenya. La tudannis ulah ngotoran anjeun hukana itu ilmu gitu. Bil mubiqati ku pirang-pirang anu ngaruksak gitu. Nah, kalem we lah gitu. Fama lil ilmi fama dah henteu lil ilmi eta tetepikeun ilmu min khalafi ari ari anu ngagantian gitu. Ari anu ngagantian gitu. Al ilmu ari ilmu teh yarfa'u eta teh ngangkatkeun baitan kahiji imah la imada anu teu aya tihangan eta aya lahu pikeun itu imah gitu. Wal jahlu bari ari kabodohan mah yahdimu cenah eta teh ngaruntuhkeun baital izzi kana imah kagagahan gitu, kaluhuran gitu. Wasyarafi sareng imah ka muliaan. Nah, kemudian Imam Wahab bin Munabbah memberikan sebuah syair, membawakan sebuah syair yang
maknanya sejalan dengan penjelasan yang tadi. Nah, ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan, gitu kan. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Orang yang mempunyai ilmu akan terjaga dari keruksakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Wahai orang yang berilmu, tenanglah gitu, bersahajalah gitu. Janganlah engkau mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, karena tidak ada pengganti terhadap sebuah ilmu. Nah, gitu kan. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Nah, ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang tak bertiang, gitu kan. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Nah, sedangkan kebodohan itu akan merobohkan, gitu kan, sebuah rumah keluhuran dan rumah kemuliaan, gitu kan. Nah, lanjut waqala sareng ngadawuh saha Abu Muslimin Imam Abu Muslim Al-Khulani, Imam Abu Muslim Al-Khulani, al ulama kana lapad al ulama ari pirang-pirang ulama fil ardi di jagat mithlun nujumi eta sapertikeun pirang-pirang bentang fis sama'i di langit. Idza badat di mana-mana tembong itu nujum lin nasi ka jalma-jalma ihtadu tah narima pituduh itu nas biha ku sabab itu nujum. Wa idza khafiyat jeung di mana-mana naon samar itu nujum, atau di mana-mana naon suram khafiyat nya nyumput lah gitu, samar itu nujum anhum ti itu nas tahayyaru tah baringung itu nas gitu. Nah, Imam Abu Muslim Al-Khawlani pernah berkata, ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, gitu kan. Bintang-bintang di langit, maksudnya kesamaannya yaitu dalam hal bintang itu kan suka dijadikan petunjuk, gitu kan. Dalam ilmu astronomi kan bintang itu dijadikan patokan, gitu kan. Nah, ulama itu sepertikan bintang-bintang di langit, gitu kan. Apabila bintang itu muncul, maka manusia akan akan mendapatkan petunjuk, gitu kan. Karena bintang-bintang tersebut. Apabila bintang-bintang itu tidak tampak, samar, gitu kan, maka manusia akan bingung, gitu kan. Wa ansyada sareng nasyidkeun itu Imam Abu Muslim fi maknahu dina maknana itu keterangan ma'al ilmi kana syairan ma'al ilmi. Ma'al ilmi sartana ilmu fasluk. Ma'al ilmi sartana ilmu fasluk atuh kudu nyucruk anjeun atau nempuh anjeun haitsuma salaka dina sakira-kira nyucruk naon al ilmu gitu. Maksudna mah tempuhlah ilmu di dimanapun ilmu itu berada gitu maksudna mah. Wa anhu sareng tina itu ilmu fakaship atuh kudu naon mukakeun atawa nya mukakeun anjeun gitu kulaman kasaban-saban jalma indahun we tetep disandingan teu iman teh fahmu ari aya kapahaman gitu. Fafihi ta eta tetep dina itu ilmu. Fafihi ta eta tetep dina itu ilmu teh jalaun gitu. Ari aya naon penerangan gitu. Jalaun. Penerangan lil qulubi kana pirang-pirang hate minal ama tina kalolongan gitu. Wa aunun jeung ari aya pertolongan anid dini tina agama. Alladzi anu amruhu anu ari urusanana itu awan pertolongan dina agama silih tulungan dina agama teh hatmun eta teh misti gitu kan.
Fakhalit atuh kudu naon cacampuran anjeun ruwatal ilmi ka pirang-pirang anu ngariwayatkeun ilmu, washab jeung kudu ngabaturan anjeun khiyarahum ka pilihan-pilihanna itu ruwat. Fasuhbatuhum da ari ngabaturanna itu ruwatul ilmi atawa khiyaruhum teh zainun da eta teh jadi naon kagindingan, wa khultatuhum jeung ari nyampuranana gitu, cacampuranana jeung itu ruwatul ilmi teh gitu. Gonmun eta teh kauntungan gitu. Wala ta'duan jeung ulah naon ta'duan teh jadi malingkeun gitu. Malingkeun saestuna gitu. Ulah berpaling saestuna. Naon ayeuna ka dua panon anjeun anhum ti itu ruwatul ilmi ti itu paranya anu ngariwayatkeun ilmu. Fa innahum da saestuna itu ruwatul ilmi teh nujumu huda cenah gitu kan. Eta teh bintang pituduh gitu. In goba lamun mah leungit naon najmun hiji bentang bada tah sok tembong deui naon najmun bentang anu sejen gitu kan. Itunya ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Nah, gitu kan. Jadi maksudnya tempuhlah ilmu dimanapun ilmu itu berada gitu kan. Wa anhu faqashif kullaman indahu fahmu gitu kan. Nah, dari ilmu bukalah setiap orang yang mempunyai pemahaman terhadap ilmu. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama. Nah, gitu kan. Ilmu itu berguna untuk menerangi hati dari kebutaan. Wa aunun 'alad dinil ladzi amruhu hatmun. Dan ilmu itu merupakan untuk menolong agama, di mana perintah menolong, saling menolong dalam agama itu kan sebuah kewajiban gitu kan. Wa khalit ruwatal ilmi washab khiyarahum. Maka pergaulilah gitu kan para periwayat ilmu dan temanilah para pilihan-pilihan mereka, para pilihan-pilihan dari mereka itu. Fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghanmu gitu kan. Karena bersahabat dengan ahli ilmu, dengan ruwatil ilmi itu merupakan sebuah perhiasan, dan dapat bercampur dengan mereka itu adalah sebuah keberuntungan. Wala tad'uwan 'ainaka 'anhum fa innahum nujumu huda in ghaba najmun bada najmun. Maka janganlah gitu kan, palingkan, jangan engkau palingkan gitu kan kedua matamu dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah ibarat bintang-bintang yang menjadi petunjuk. Yang mana apabila satu bintang hilang maka akan muncul bintang yang lain gitu kan. Kemudian ada lagi ya, sedikit lagi. Fa wallahi kademi Allah laulal ilmu lamun mah teu aya ari ilmu, laulal ilmu lamun mah ari ilmu eta aya gitu, maujudun tah. Khobar sabada laula masuk dipikeun kan nya. Mattadhaha tah moal tembong atau moal narima jelas naon al huda pituduh gitu kan. Walalaha jeung henteu naon tampak gitu, atawa nya tampak atawa nya nampak gitu laha min ghaibil umuri tina urusan-urusan anu garaib, anu gaib lah gitu, lana pikeun kami teu tampak naon rosmun tanda gitu. Di fa wallahi laulal ilmu mattadhal huda gitu kan, demi Allah apabila atau seandainya ilmu itu tidak ada, niscaya hidayah pun tak akan ada. Walalaha min ghaibil umuri lana rasmun. Dan tak akan tampak pula tanda-tanda perkara yang gaib gitu kan. Di perkara-perkara yang gaib itu tidak akan ada tanda-tandanya gitu.
Nah kemudian waqala sareng ada usaha Ka'bul Ahbari Imam Ka'ab al-Ahbar lau anna thawaba majlisil ulama'i lamun mah yen saestuna ganjaranana majlis-majlisna para ulama bada eta tembong itu thawab dinasi pikeun jama-jama naon lak tatalu gitu mulai datanya lak tatalu gitu. Jadi lam ibtida tah yakin bakal silih bunuh gitu itu jama-jama gitu maksudnya. Nah jadi Imam Ka'ab al-Ahbar pernah berkata apabila pahala majlis-majlis ulama itu didohirkan gitu kepada manusia, maka mereka akan saling bunuh gitu saking ingin mendapatkannya begitu kan. Nah kemudian ke halaman 15 alaihi gitu, alaihi karena eta ilmu atau karena eta thawab gitu. Hatta yatruka sehingga yang ninggalkeun saha kullu dzi imaratin jalma anu ngagaduhan kapemimpinan gitu ka pamarentahan imaratahu gitu kana kapemimpinanna eta dzi imarah wa jeung bakal ninggalkeun saha kullu dzi saukin jalma anu ngabogaan pasar sukin bernya saha kullu dzi sukin jalma anu ngabogaan pasar suqahu kana pasarna itu dzi sauka. Apabila pahala duduk di majlis-majlis ilmu gitu kan didohirkan kepada manusia, maka mereka akan saling bunuh, bahkan gitu kan para pemerintah pun akan meninggalkan pemerintahannya, dan orang yang mempunyai pasar gitu maksudnya yang berdagang gitu akan meninggalkan dagangannya, akan meninggalkan pasar-pasarnya gitu.